Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu wal isruna halaman 8. Ari maqalah anu ka-20 salapana eta qala ngadawuh Imam Sibli Sibli tegasna Imam Sibli. Idza aradta di mana ngamaksud anjeun antasta nisa kana yen ta nyuprih katenangan anjeun teh billahi sarta Allah ayuskina tegasna mah tenang naon kol buka hate anjeun ma Allahi sarta Allah yaskanu gitu ya walayan paru sareng teu kabur itu kolbu teh minhu ti itu Allah. Jadi di mana ngarepkeun tah urang teh hayang katentraman babarengan jeung Allah, tegasna hate tenang terus teu pernah kabur ka Allah, maka kuncina pas tauhid maka ulah nyuprih katenangan anjeun teh min nafsi katina diri anjeun. Dina harti aya pakto tegasna mah kudu megatkeun anjeun mawadati nafsika kana kacintana mawadatan nafsika kana kacintana diri dina harti nurutkeun hawa nafsu. Pegatkeun kurang hawa nafsu ulah nepi ka nuturkeun hawa nafsu sabab hawa nafsu nyuturkeun hawa nafsu nu matak ngajauhkeun diri ka Allah. Jadi mun urang hayang nyuprih katenangan babarengan jeung Allah, hayang tenang hati babarengan jeung Allah, maka salah sahijina nyaeta ulah nyuprih katenangan tina diri urang dina harti pegatkeun ku urang teh hawa nafsu ulah digugu. Nah, suila ditaro sa Sibli Imam Sibli ba'da mautihi dina saatos mautna Imam Sibli an halihi tina tingkahna Imam Sibli fil manami dina pangimpenan pakola mangka ngadawu Imam Sibli teh kola ngadawu sahalo Gusti Allah li kakak kuring saur Imam Sibli ya Abu Bakrin ya Abu Bakar atadri nah apal anjeun teh bima kunaon gopartu ngahampura kami teh laka ka anjeun. Imam Sibli ari anjeun nyaho teh kunaon sababna kami ngahampura ka anjeun? Qultu ngucap ya Imam Sibli teh. Bisolihil amali Gusti atanapi ku solehna amal abdi, ku amal soleh abdi. Qala ngadawu Allah la lain Imam Sibli. Qultu ngucap kuring teh bi ikhlasi ubudiyati atanapi ku kaikhlasan ibadah abdi Gusti. Qala ngadawu Allah la lain. Qultu ngucap deui Imam Sibli bi haji kumung haji abdi wa saumi ku saum abdi wa sholati atanapi ku salat abdi Gusti. Duh qala la salain cek Allah teh lain. Qultu ngucap kuring teh saur Imam Sibli bi hijrati atanapi ku sabab hijrah abdi li solihina ka jalma-jalma nu soleh wali talabul ilmi atasareng utalabul ilmi abdi Gusti. Cek Allah qala la lain. Qultu ngucap abdi teh ilahi duh pangeran abdi pabima maka kunaon atuh pakola ngadawu Allah taala atadkuru nah ingat anjeun hina kunta dina waktu anjeun tamsi lempang anjeun teh bidarbi Bagdad di jalan deket Bagdad pawajadda maka manggih anjeun teh hirotan kana ucing sogirautan anu leutik qad adafa nyata geus ngalemahkeun haka itu hiroh non albardu tiris wahia sareng ari itu hiroh eta tangzawi ngaringkuk itu hiroh teh min sidatihi tina bangetna itu bardi pa khodda maka nyokot anjeun hakana itu hiroh rahmatan karana karunya lah haka itu hiroh wa dakhalta sareng ngasupkeun anjeun lah haka itu hiroh fi farwakani dina hiji wadah lain piparwin gitunya ya Allah hiji dina hiji wadah kana kabuktosan itu farwin teh alaika ka anjeun eta wikoyatan anu ngaraksa lahaka itu hiroh beuh yeuh lain kunu tadi disebutan Imam Sibli yeuh nah anjeun teh inget dina waktu anjeun keur lempang deket jalan ka Bagdad anjeun manggih hiji ucing anu leutik nu mana eta ucing teh keur katirisan
Tuluy ku anjeun teh dibawa da karunya eta ucing teh ka bulusan tiris ku rasanya diasupkeun kana hiji wadah nu aya nu mana eta wadah teh keur pikeun ngaraksa anak ucing. Pakultu maka ngucap kuring teh saur Imam Sibli, naam sumuhun Gusti. Pakola ngadawu Allah Ta'ala, bi rahmatika kumikanya ahna anjeun litil kalhiro ka itu ucing rohim tuka maka mikanya kami ka anjeun. Jadi ku sabab ucing Allah maparinan rahmat ka Imam Sibli teh saiga ngahampura nepi ka dilebetkeun ka surgana Allah. Ieu teh luar biasa, Imam Sibli nu luar biasa. Amalna sagarupana kailmuanna kawaliana luar biasa, tapi luar biasa nu aya dina kameumeut Allah nyaeta dina nalika rasa kanyaah ka ucing. Ya Allah ya Rabbana. Jadi bener innallaha akhfa ridahu fi taati. Allah nyumputkeun kana urusan karidoana dina taat na hiji hamba. Ya Allah. Jadi ulah sok karemehkeun perkara nu leutik urang teh euy. Ulah sok karemehkeun kana taat anu leutik. Gawean urang lobakeun taat sabab urang teh nyaho duka taat nu mana nu bakal ditampi ku Allah. Ya Allah ya Rabbana. Geuning dina ieu teh dicaritakeun ku abdi teh. Anu ajengan dibere dus jeung eusikna. Henteu kabeh didahar ku ajengan, pasti salah sahijina aya nu dituang ku ajengan. Tapi henteu pasti nu pangenakna, kadang-kadang nu teu sapira nu dituang ku ajengan. Lain teu ditarima. Eta nu paparinan nu dina dus teh lain teu ditarima kabeh oge. Ngan aya nu dituang ku keluargana, aya nu dituang ayeuna ku santrina, nu dituang teu pira ku ajengan teh opa rangina, eta nu katampi ku ajengan mah. Gitu aja tina sekian banyak di jero dus teh aya kue, aya lapis, aya lauk, aya daging, sagala rupa-rupa teu pira. Nyapot nama geuning opak sabab dina nalika hayangna opak. Allah ge ningali ka urang teh kitu dina nalika urang berbuat amal nu loba, nya salatna nya puasana mun ngahaji na maca Qur'anna teu pek teh lain teu ditarima ku Allah. Bisa jadi aya nu kameumeut dipaineun Allah manu luar biasa teh perkara urang saeutik nyuguhan kopi kanu jadi guru. Duh, kopi. Jeung sabatang udud cenah euy bisa jadi teu bungah nu jadi guru teh eta nu kameumeut di Allah teh bisa jadi kitu perkara nu leutik. Kopi 1.500, udud 1.500 ngan 3.000 nepikeun ka surga. Ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan we ku amal-amal urang sadayana Allah ngajadikeun hiji sebab lungsurna rahmat Allah sehingga urang kenging kariduan Allah. Wal maqalatu salasuna ari maqalah ka 30 qala ngadawu Imam Sibli. Lauduktum halawatal wuslah. Oh ya, lauduktum lamun ngasaan aranjeun kabeh halawatal wuslati kana amisna wusul ka Allah. Ay al qurba tegasna mah dumeheus deukeutna ma Allah Allah taala. La arubtum maka yakin nyaho aranjeun kabeh maroro tal qati'ati kana pahitna pegat ti Gusti Allah. Ay al bu'da tegasna mah jauh anhu ti Allah taala. Fa innahu maka sanyana itu bu'da eta azabun siksaan adimun anu gede inda ahlillahi ta'ala mungguh ahlina Allah ta'ala. Lamun urang geus ngasaan wusul ka Allah, amisna kumaha wusul ka Allah babarengan jeung Allah, dekeutna jeung Allah, maka urang bakal bisa ngarasa kumaha paitna jauh jeung Allah. Ya Allah ya Rabbana. Mending lamun cek barudak santri mah lauduktum halawatal wuslah la arabtum mararatal qati'ah. Jikalau Anda bisa merasakan bagaimana manisnya pertemuan, maka Anda bakal tahu, maka Anda bakal yakin tahu bagaimana pahitnya perpisahan. Jadi gitu, aduh, dah atuh kitunya ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan urang terus sasarangan ngarasa diri urang teh deukeut jeung Allah, ngarasa urang ditingali ku Gusti Allah sehingga menang rahmat Allah, ibadah urang bisa istiqomah. Wa kana sareng kabuktosan min duaihi eta tetep tina sawareh doana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kabuktosan kalakuan jeung tingkahnya. Naon Allahumma ieu nya naon Allahumma ya isim kanana. Wa kana sareng kabuktosan min duaihi eta tetep tina sawareh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam naon Allahumma kapad Allahumma
Allahumma ya Allah, Allahumma rizukni, Allahumma ya Allah urzukni, muga-muga ngarizkian Gusti ni ka abdi ladatan nadri kana lezatna ningali ila wajhika kadat Gusti al karimi anu maha barahan berehan wa syauqo sareng mikasono ila liko ika kana hoyong patepang sareng Gusti eta kuncina. Da ayeuna ngudagna urang rasa hayang pangih teh kusabab aya rasa sono. Jadi tanamkeun dina hati urang teh Gusti paparinan abdi teh rasa sono yong tepang jeung Gusti pasti paparinan abdi kalejatan kaenakan dina nalika ningali kana dat Gusti. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan we ku istiqomah kieu ngajahidikeun hiji wasilah lungsurna rahmat jeung magfirah Allah sehingga urang sadayana biasa istiqomah ibadah salamina hidayah taufik dipaparingan ka urang sadayana. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Kopi ya aduh